Iya harga embek marurah amat sih kapan dia nek korban cita harga embek dulu gitu dipasarkan tadi serangan seberapa dulu ngan 1.200.000 dulu gitu wah berarti kena peratusan hijina nek melimal dia mayu sanuk merek jing embek hirup mah ulah yang dibere anggun orang merek hirup mah imah yang dibere iya sajing nu hayang dibere aing menawarkan kita kata jelema tadi masang iklan tanah koran jeung ke lebaran haji embek hargana 1.200.000 menang 2 mikir hirup mah ya daripada kurang yang dibere maning merek orang ih di pajan aing kafir meureun yang dibere aing mau ngomong kita aya embek ndek dijual embek kan sana sorangan ndek korban lebaran haji ya lamun ndek mah ya nya ya aing bejan ndek ya lamun ndek barang bere kok mau sedekah nya lebaran haji pas korban tah urang tak komo urang cenah korban orang masjid embek sapi misalnya urang babagi urang sedekah alhamdulillah eta mulia eta ulah hidup ulah yang dibere naon jadi lumayan usaha yang dibere keneh bae kudu izin pakai mesti beuleikeun kamari masih keneh teu nyambung bae aing mah aneh teh jelemana di bejana kudu kolot sok ngalen geus aing mah ngalen geus aing mau ngomong deui jeung dia hop dia lah geus sing ngomong deui aing balik aing Anjay.